rumahku bahagia jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deh jadi randa. Ieu mah hareudang teuing nyari aya naon, nyari menang rezeki belumnya. Hareudang ke panas. Awas teh. Tuh kikit rumah tangga teh. Sudah sih nyokot coba. Paling kita nyokot gencu, komenda. Susulan ku aing tahu. Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan. Mun panas, kapanasan. Mun hujan, kahujanan. Mun repeuting ngadon sare di emperan. Dapugu hirup di jalan, teu boga patempatan. Pikeun pambalikan. Dah, ayeuna mah nada tinggi teh teu kuat geuning eungap. Teu cara baheula. Yoyo pan baheula mah artis panggung, sinden panggung. Asal manggung ge penonton teh kuat butek. Pareup-hareup. Lalaki ge rek nyawer ge kuat parebut. Kuat saring bacok, da marebutkeun yoyo ku geulis-geulisna. Ieu baheula mah kembang desa. Alhamdulillah geus peren-perenan imah geus peren. Ayeuna tinggal kayak masih saroh arek ngabahas kamari Bang Emo. Baju pararangas. Asa baju. Suara teh mah dari riwa. Tanggar-tanggar kieu. Oh, geuning aja ya. Arek ka mana? Cemumun? Olah, harariwang ki nyaranyi. Keur naon? Mun nyalindungna di dieu di tangkal cau, diseureut kalakeun. Ih, aya jelema beunghar mah pan upagawean ieu kieu we, kieu. Da duit geus loba. Da kalama mal nyeureud ieu, da sieunneun ka urang mah. Oh, heueuh nya, ceuh teh kan jelema beunghar. Tapi beunghar kok entar rembel taleungeun. Ih, pan euceu urang mah meureun keleutikna tomboy jadi kieu, ulina teh resep di kebon, gupak gitu. Tapi gupak ge pan aya ieu mah geulis mah tetep geus di jero. Gelis. Ya Allah, barang-barang make sedo, barang-barang make bulu mata, meuneu koseng cadangan Semar. Sok ngalawak seuceu mah. Mending ge ceu, urang ilu yuk, ka imah Cesaro. Ka mana ah? Busa ilu-iluna urang mah. Urang kenalkeun hayu manehna randa. Geurang-geulang nek meuni rembel. Hei, Urang batuk jeung randa teh, randa mah kan sok sebut teh gorengan. moal ieu tah marana ge randa bebas. Moal ieu hayu. Udah mana imah Jauh jauh. tuh, moal jauh ieu hayu. Ulah imah can digembok. Jorona teh harta marulu. Geura gembok heula buru, stres aing lila. Aya jelema nu kitu. Gila banget sih jelema teh bunga beunghar. Kodok aja depan ka Bandung. Duh, aing keburu-buruan tadi teh tas ieu meuting-meutingkeun hayam keula. Jelema beunghar bogan hayam ya Allah. Ih, Stres. pambeuna sih anu maling. Geus sajen ku macek si dirimu. Hayu. Hayu geus buru. Panas banget ya, mun hujan-hujan seberapa sih? Pan kemarau Meureun ayeuna teh. kemarau. Ceu. Maneh lah mun posisi Saro tadi anu urang ceritakeun. Perhiasanna merembel. Eleh di dinya mah. Emang eta salakina ka mana? Teu bogan salah ke kan ngaranna ge randa meureun. Aing papegantana kunaon? Tinggal hoyo. Unggah-unggah poe teh ang tengah duka tai sapi, teh sapi, teh embe. Ampun, si jamun jadi rada teh boga salaki, anu mantuan. Mun aing boga salaki mah meureun nya aya nu ngalakeun daun embe. Tarap embe. Kemana? Eta aya bujang leutik keneh ku saronek dindem-dem heulan Ini pararanas, embe eueuh bebana bea. Wah, menihara redang pisan Ai babaturan ka doang. Tara. Hei, Sini mah goronya. yang di tukang Kontol, burung. kontol. Ciumumu. Ya Allah, wayah Iya, kieu kesarot wae teh. keduk kayak embe. Ih, pake anak ku kitu. Astagfirullahaladzim.
hareudang merenceu ai saroma mun sasapoe teh emang kieu kumaha kemageran dana bebas dipake kutang doang ke leuwih nyara Eta mah ni modal kitu atuh. ieu teh can aya nu ieu Kenapa laris? heeh di kamarana Ya karena didinya. Karena didinya. Mau stadium. yang ini satu diuknya gede sapuan heula Cuma ajak ini ka kandang embe anya. Eta kan jelema beunghar. Ya kan tadi nama imahna dari kata mbak ieu mah dengan imahna di ditu. Balik di wae. di kayak Mas Saroh jadi nya ngeduk teh beda Meni abang mau randa bebas, meni ngudukan taya embe. Ya. Tapi asa-asa bawunya sepernah kapanggih urang. heueuh nya geranceuk Saroh ieu kasetrum apa ka mananya Oh nu kamari anu mi ka setrum eta nya. heueuh eta teh lanceuk Saroh Eta cager encan. eta teh lanceuk Saroh ayeuna mah alhamdulillah geus cager Heeh, kudu nama kamari teh pas ka setrum teh. Eta teh jelema teh langsung dikiihan, mati langsung hudang ieu. Asia malah dibawa lompat. nya kieuhan ku cai embe kan be Saroh tuh loba tuh loba cai kieuhan mah hancur meureunya yang geus Saroh micin ieu nya teh embe mah asa teh Tahu. tuh hayu nek mampir ka Mas Saroh mah Mana mana? yang geus hayu ka mah di pipi di Mas Saroh hayu paralilis darah rumah ka mah paranas banget siapa asal Saroh we nya soalnya di mama loba barang-barang nu antik nu mewah gitu mah Antik. mur leungit Tahu paling ge Ya ampun, ngaranda-randa bebas, ngaranda-randa bebas, ngaranda-randa bebas, teh gelang, meni loba banget. Tapi tadi dieu di kandang embe. helan kunaon ieu Mas Saroh mah loba barang-barang nu antik nu mewah loba emas loba duit pura leungitan Eta jadi randa di dia kumaha ngampihana. iya mah da jeung tamu-tamu nu henteu ih teu level yang Sareng sareng betaheun. ya nah imah tuh tamu Tempat teh VIP hayam. tamu VIP mah beda deui nu loba duit nama Heuh geus dari yuk. anu namu-namu biasa mah dibawa ka dieu ku Boleh tawaran diuk. ya yang geus dieu Mana ieu diukna? Sing ngadukan teh hayam. yang geus nagong Saroh gitu Aing mah arek jelema beunghar, jelema miskin yang ngadukan tai hayam mah aing bau embung. Aduh komo urang. Lima beunghar lokal teh hayam mah. Si Sarah mah kebangetan banget ih. tuh sama kenapa cie karep mang nyeuseum Ampun anjing. Eta aing dibere aku sama. urang teh kan cantik kenalan saha Dari yuk atuh. Ajenting di dike kotor ge ajenting. ai ngaranna teh saha jeung ece teh Yo yo. oh yoyo Eta teh kampung beungharna di kampung ieu teh, yo teh kebonna lega, sawana lega, sapina loba, mobil ge rayap, duit komo teh kawadahan. Mobil rayap duit teh kabadahan. Tapi tadi aing manggih di dieu mun di dieu handapeun nakal cau. Berupa. itunya jama kaya Kan tomboy. jama kaya teh geuning Bulu keleng. Ih, yoyo mah tara pamer. Jadi emas teh yoyo dipetian di imah. Tara dipapake. Pan yoyo pernah keur make emas Ih, yoyo diperkosa eta mah mah ku nya. tujuan. Idi dileukeunnya hilang nage Ieu teh kenang-kenangan ti bapana budak. Keur parawan. wah ini si Randa Teu ieu, salki urang teh panjarang balikna teh sabulan sakali. Balik itu ngagembol duit doang. Jadi ya di imah sorangan, anaknya di luar negeri bersekolah. gitu terus kadedek naon Apa tadi diajakan ku maneh ulin? iya Saroh teh sok pikun gitu kan loba teh enggak emas itu di imah duit loba Ya geus gila. Kan urang kenal lagi di Becenarsi.
Tadi dulu orang meureun. Kasalaki batur saberitana. Sok sieun salaki urang balik. Kan orang teh pertama kan dikenalkan ku Uci Narsi. Itu dulu si Narsi. Emang di baheula randa bebas manehna nuburukan salaki batur. Tah hasilna Oh, eta teh hasil ti salaki batur gitu. Emang kunaon ce salah gitu. si Ima sok sirikan wae. Bulbung Oh, hareup sirikan. sok sirikan. Sieun. Pantesan salaki salakina sendiri. Pantesan salakina jarang balik. Aduh, kumahnya salaki aing jalan balik. Pasti lo bangke kurang boga anda, cem-ceman oge. nah itu pasti lo boga cem-ceman. Bau parah luas Tapi teh. moal aing percaya ka salaki aing mah. Sok agulkeun selain mobil, selain harta, ade agulkeun buru. Ih, urang eta boga kebun cabe. Pagega pisan, ambek nyambal-nyambal acan mah tinggal ngalah kadinya. Wah, saro boga kebon, ulah eleh terus. Heh, komen ngebak kacang aya kacang baseuh. Lalaki, muda-muda. Sabari da eta mah paling ge. Sabar diuknya, tahan emosi, lanjutkeun. Ih, sama pelak kacang ge paling ge eta mah menang ngegarap. Heh, ini hektaran plak kacang ge. Hektaran. Ih, aing ada buah ge 50. 50. Ih, nu plak kacang mah. Sok aing kudu nyebutkeun kabeh harta banda aing. Harta sia sakumaha sih? Sakumaha. Ayo ka imah aing. Tuh, ka imahna buru. Tempo, pona mah kuat teu kawadahan. Mungkin nyamun. Heeh. Noko doang mah. Noko doang mah, bukti. Teu dibere biasa bisa liter. Aing mah beas mah loba tuh di gudang berkarung-karung. Tetep aja teh bawa salaki mah. Ih, aing mah Oh, tibang hayang salaki mah nya. hatisan. Aing mah tibang hayang boga salaki mah nya hang kitu doang. Tuh babari aing mah tinggal diharap imah tinggal kitu. Aing mah lalakinya narapeurkeun. Ari digundulan ke warga. Warga ge Salaki hormatnya batur. saroma bager kayak gas merengan. Itu emang di dinya ih. Diknya ngajakan ribut ieu mah. Ngajakan ribut, lawan deui. Ulah eleh. Sia boga harta naon deui. Tuh, boga harta naon Saya deui. di bang mobil doang. Sebutkeun. Ulah eleh, mumpung salaki. Naon boga naon? Tiba jadi randa bodong ge balagu banget. Bodong. Emang sih teu era rarandaan Cek wae. sah bodong. Aing kan boga sertifikatnya ti KUA. Sertifikat. Pernahnya nya ayeuna mah jadi randa geus barat tahun. 12 tahun. Tuh. Berarti tak kitu ge eueuh nu daekeun eta lalaki. Aing mah sakan teu daekeun nama aing embung kana jeung di bebenar nu salaki teu boga duit mah ieu jeung naon ngalulungkut salaki teu boga duit. Aya awewe teu daek dibebener ku lalaki heran. Ada kilo imah randanya. Hah, naon saya tadi ngomong? Ada bodong. Hah. Parah plastik. Pardon. Tidak ribut. Mereka makan. Susah lah, ulah eleh, buru, ulah eleh, bunyeng terus, buru si Saro bunyeng terus, ulah eleh, buru, ha, buru, ha, ulah eleh.